Kan masih di Bore? Yang HP. Oh tadi. Bore. Siok. Aduh. Adem. Nah, mendak kado sukan hade. Kado si Puruf yo. Oh, masih di jalan. Sini kurang gula. Iya, sugan Wah. enak ke baik. Sukan endah ya. Amuan. Kado si Puruf ya. Coba dicek. Dia makang. Oh, pentil. Waduh. Can waya asak. Pahit. Ada balangkan. Hi. Tuh. Ada. Lain milik. Bagian codot. Oke, anu mulu. Aduh. Orang badai mana mas? Kena heula di mah kai mah heula. Santai bae geus datang pulang di kabaran. Orang badai liar ya, ngomongin HP bae. Anu ieu nemu HP puguh itu jalan. Heeh. Tapi bisa makan ya? Teu bisa ieu makin. Oke, diajaran tenang bae. Kedua tadi diajaran heula ieu. Siap. Poho deui ieu ka huruf B. Kesanip hayang ngobrol ya. Ya, Ngobrolna. pan bisi jelema sering yang nginep di rumah Kasanip nya. Sering maksudna. Kita nerima tamu gitu. Oh, sok sering. Sering. Nah, pada nginep gitu di rumah Kasanipnya. Indong mah. Ngendong. Tadi tarif tuh Kasanip gitu, lamun ngendong eta pantes na mere beraha gitu tah. Teu ditarik mah kumaha diimbangkeun apa enak mere mah gitu. Nya asal lah kancol ulah lalawar. Cek cover. Bisa. Orang lewat pipir mereka dia ya. Di sini itu mah. Aya iya. Jalan ieu gitu ha. Di sini kayaknya hoan. Kesumputan ieu ndek anu ngora. Tuh, nah, urang keprak deui ka leuyeut. Are kasan boga leuyeut. Boga ge nu ti kolot kan ieu turunan. Tapi kuduna Ieu ya. kuduna mah pada baroga kan setiap imahnya nunggu rumah tangga. Boga lamun menang parena endah kudu disimpen kan ieu. Rumah kasan paham di mana? Ya. Parah. Anu di ditu kan anu na ieu. Cuma nu itu bapak. Oh, beda. Wah, leuyeut ieu wajib boga. Setiap anu geus rumah tangga. Nah, di situ bae ulah aja. Tangga lembut. Nah, datang lembur ya. Orang kayak Makassar nih, ya orang. Ih, nakal. Nyaladung. Nah, lihat nih. Orang ngendong di Makassar nih nya. Ya, gimana ya? Dia susah. Orang tadi dia. Jalan dia belok. Dari ya emang ngapalkan jalan ke dia mah ka karak. Imas robah ya. Nah, datang ke sana. Mana ke dia? Aduh. Tuh, hebel tependak kesani. Tuh.